Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Zara Akbafasi dari kelas 12 PS3 hayang ngajelaskan materi bab biografi. Biografi istilah umum kerkarangan riwayat hirup biasana make gaya jalma katilu atau manehna anjeunna. Autobiografi karangan biografi anu ditulis sorangan ku jalmana sarta biasana ngagunakan gaya jalma kahiji atawa abdi kuring. Unsur-unsur biografi: kalahiran, asal-usul kulawarga, bentuk fisik jeung karakter, riwayat pendidikan, profesi atau padamelan, pikiran gagasan, karya atau hasil gawe, prestasi jeung pangleler atau penghargaan. Selanjutnya aya manfaat biografi. Kahiji, urang bisa diajar jeung ngenteng kana pangalaman hirup hiji inohong. Kadua, urang bisa maca gagasan atau pikiran hiji tokoh. Tilu, biografi hiji tokoh bagian tina dokumen sejarah. Opat, biografi bisa jadi inspirasi atau motivasi keur nu macana. 5. Urang bisa mika paham hiji kejadian atau peristiwa tina perspektif anu beda-beda. Mungkin jeung kitu wae tina abdi. Kurang lebihna mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.